Assalamualaikum baraya patepang deui wae sareng simkuring anu henteu bosen-bosen ngadamel vlog anu aktivitasna kieu-kieu wae. Baraya ayeuna simkuring nuju ngalatai domba kanggo ngalihkeun bibit melon tea bari acan kaemutan dialihkeunna ka mana kulantaran acan aya tempatna bari bibit melonna lumayan atos rada arageung. Singkat carita we baraya ayeuna simkuring atos aya di pengkeureun bumi kusabab basa uihna henteu kapidiokeun baraya. Alhamdulillah mendak tilas wadah bubuahan kaemutan ngalihkeun bibitna melonna kadinya. Sateu acan dialihkeun dilebetan heula kulit gebog cau ame sae bibit melonna. Sugan atuh nya baraya sing janten dugi kabuahan. Tuh baraya ieu teh mung cekap 2 bibiteun da henteu cekap sadayana atos dialihkeun tambih deui luhurna ku tai domba. Tong salpok padah dirawuan ku panangannya insyaallah da kokocok oge bakal bersih. Ieu teh baraya ngadamel konten teh sabari dikukuntit wae ku murang kali.